Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari sareng abdi Danu. Abdi Andi Ayeuna urang kalarasan nuju di Ujung Berung, Kang. Ujung Berung. Ieu teh Di rada luhur. ieu teh cluster project Sawarna Hills. Sawarna Hills. Ieu teh posisinya lebat kabupaten Kota Madia, Pak Andi. Masih kena lebet ke Tomadia. Kota Cuman ya Madia. masih daerah Keresan perbatasan nanti daerah Ciwaru, Kang. Daerah Tapi Ciwaru. masih kena lebih. Lokasinya ieu teh strategis. Ka ibu, bapak, teteh akang nu ninggal video ieu. Ieu lokasinya strategis pisan, parkir di pinggir jalan. Ieu kalebetna Lebet kerja desa. iya kalau rasa menuju progres pembangunan. Kalau rasa di bulan Oktober itu ya promo kayak wabri dirugikan promona Pak Andi nya kayak dirugikan promona nya naon wae gitu. Enggak. Nah di harga itu di harga di 600 jutaan wilayah Kota Madia legalitas atau SSAM tos split masing-masing. Ini orang coba tinggal kelebet sambil jalan mereka. Kang jalan kita di paping blok lebar sebenarnya ya Kang Andi jalan teh. Lebar kira-kira genep setengahan, Kang, atau 7 biasa. Oh. Tak iya teh kangge security-nya mun telepet tadi teh nya. Mohon kanggo pos satpam. Kangge pos Pos satpam. satpam 24 jam dideteksi di dia. Fasilitasna teh itu kangge security 24 jam nya. Mohon. One gate system nya. Panggil sistem aya CCTV oge. Ohon. Kita can menuju progres biasa nama. Tak iya teh rata-rata tanah di dieu teh, bumi di dieu teh nu dibangun teh di luas tanah sabaraha Pak Andi? Luas Paling tanah kana. mah genep ratusan genep puluh meteran luas tanah mah. Yeah. Tapi mau tipe bangunan aya 2 tipe, Kang. Tipe 50 sareng tipe 60. Tipe 50 ngagaduhan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Lamun tipe 60-an 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Anu ngabentenkeun teh eta nya. Mohon. Anu payun tadi teh. Sami luas sama variatif. Oh luas variatif. Luas sama variatif luas tanah nama. Aya nu 60, aya nu 57, aya nu langkung 30 ge aya. Ieu contoh bumi nu nuju progres ieu tipe sabaraha ieu teh Pak Andi? Iya teh tipe 60 ka 60 48 mah. Ieu teh 60 ka 60. Mohon. Karena mau beli keras aya Itu nu diskon tos sih, pokona. itu nu tos dihuni nya. Tos dihuni ya, kalau aya 2 tos dihuni. Kange konsep itu konsepnya Modern minimalis ya teh konsep. modern minimalis, modern tropis sok bade dukdek deui wae. Modern minimalis. Modern tropis, kasep. Atuh pan. Kan modern minimalis. Modern tropis, tadi ge saur si Akang teh sok tong pasea wae lah. Saus akan teh modern minimalis, Kang. Saya Soalnya itu kita duluan tipe contoh bumi anu tos dihuni ieu. tosol ya, mohon. Tos all out. Ngagaduhan karpot, cekap sampai mobileun, terus aya taman payuna, Tangannya di luhur deh. mohon jandelana ararageng teu teh nya. Terus itu pagarangnya terus ngangge kaca nya. Mohon. Naon namina teh kaca teh seperti frameless lah gitu. Ieu bangunanana contoh anu bumi nu tos all out, ieu tos dihuni. Ieu teh ngagaduhan sabaraha kamar? Ieu teh 3 kamar saurna teh. 3 kamar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Ieu teh raos teh ieu teh si posisi rumah di luhur, Kang. Janten kebul-kebul teh berkahanap. Raos Oh, teh nya yang nyapukeun ka kahanapkeun we. mohon. Lumayan keneh ieu teh masih keneh rada kotorna gara-gara masih keneh pembangunan sanes. Mohon. Teh ieu ge kapling-kapling ge masih karosong nya. Masih karosong. Teh ieu masih dipromokeun nya. Mohon. Teh unitna teh inden Pak Andi. Inden. Tah pami misalkan raosna inden di dia teh, Kang. Janten tiasa request layout bagian dalam. Raosna inden teh. oh layout bagian dalam. Mohon tiasa Luar nama request. teu tiasa nya. Luar nama pasti disamikeun sadayana. Oh disamikeun sadayana. Samikeun. Ngarah teu pabil itu perumahan naon cenah benten-benten. Kan itu kadang Pasti seueur samikeun. kan itu kadang seueur nu naros ya. Biasana ke model ke marketing, ke sales, ke non istilahna teh mah lah ke agent gitu nya. Mohon. Pertarosan nu pertama diajukan dina DP kumaha ieu teh Andi? DPT iya teh sekalasan Kang DPT biasa 30%. Mohon. Nah, terus loba 30% langsung siap bangun. Nah, terus skema pembayaranna seperti Skema kumaha? pembayaran mah ieu mah cash bertahap sama cash keras, Kang. Mungkin gitu Mohon unggul. gitu. Tapi dah aman ya. Syariah ieu mah. Nya Ieu legalitas. mohon perumahan berbasic Islamik. Tapi kan legalitas mah terus aman. Oh, ya. terus aman ya, SAM nya terus lengkap. Terus diseplit Terus disebut masing-masing. masing-masing. Kang PBG meureun ayeuna mah Ah, mohon PBG. perizinan bangunan. Gedung. Ah, Nah, eta. Ngapukur mah kan izin mendirikan bangunan. Tah, ieu teh selling point-na. Nah, ayeuna modal kieu lah Pak Andi. Abdi misalkan tertarik ka bumi ieu ye. Mohon. Selling point aku naon nih konsumen direkomendasikeun ngagalah unit di dieu.
raos Kang akses nanti kemana-mana caket. Nya. Ka Gria Ujung Berung caket. Hiji, Peryogi Bumbu Dapur ka Pasar Ujung Berung. 2, Amun hoyong ameng sareng jajan-jajan anu raos-raos ka Uberpos. simpelkeun we nya pusat perbelanjaan mah di dieu cararakat. Caket pisan. Pusat pendidikan anak Pani. Aya SD Ujung Berung, Terus SD Islamik naon teh? Hafiz Quran. habis Quran, terus SMA 24. 524. Nya, SMA KP. Eta pendidikan. Mun kampus mah berarti di UIN we nya. UIN kampus aya. UIN, UNWIM membernya. Tadi teh pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, keagamaan, peribadahan, Masjid Agung Ujung Berung catat. Masjid Agung ya saket-saket. Jadi pesantrennya itu daru. Eta ge sok aya ngayakeun ieu ustad-ustad kondang. Mohon. Teh janten ai ieu mah ku selling point mah tos tong ditaros lah cara rakat kemana-mana ieu teh. Saya Tah ayeuna ka ibu, bapak, teteh, akang anu ningal video ieu ku abdi direkomendasikeun unit nu aya di dieu margi masih kene aya nu ready gitu nya. Kosong kene. nu kosong kene. Jadi informasi nu ku abdi didugikeun mung sakitu. Tah ayeuna pandi anu bade didugikeun deui. Sareng piuna ieu teh sae Kang ka Oh, tinggal piunanya. Terus mun ieu tos dibongkar mah ieu mun tos lantai 2 lawas pisan piu ka kota Bandung na teh. Komo mun wangi-wangi mah Kang. Kelap-kelip juga ajeb-ajeb we. Oh iya nu salah satu nu di progresnya pandinya. Ieu teh pandi unit tipe sabaraha? Ieu teh 60 Kang sono teh Kang. Oh 60. Mun abdi teh can ngawuran. Ieu nu di progresnya. Urang tinggal kalkutna. Ieu teh Punten lah kalangkungan Pak. punten Pak. Tah ieu ruang tamuna panginten nya. Ruang tamu. Itu lantai kedua nya. Itu kan ke zaman. Mohon. Lumayan ada lega gitu ruang tamu lagi. Mohon. Cik cobian tinggal ka dieu Pandi. Tadi kaluhur. Naik cobian. Da moal naon panginten. Kang punten ngaragokan Kang. Tinggal kalau Aduh, teh itu nuju progres. uji progres bisa kena progres Kang. Acan beres. Cuman tuh si lagi nuju kene di Ieu teh, ramikan. ieu teh 3 kamar tidur. Ini tilu kamar tidurnya kayaknya. Kamar tidurnya. Oh iya mas. Kamar tidurna hiji Kang. Request. Ini kamar tidur mah hiji. Oh iya mah di custom pangintennya. Itu juga nama di custom Kang. Soalnya dia teh rada Kang kami progres sabaraha sasi Kang? Di 0 deh. Mohon. Aya genep sasihan meureunnya. Genep sasihnya. Sasi genep sasihan. Nah iya teh ruang panginten ieu teh ruangan utamanya. Kamar utama. Oh iya kamar utamanya. Mohon. Tah ieu teh Bu, kangge progres. Kan ieu rata-rata teh nyayogikeun ready stock. Ieu nyayogikeunana unitna inden. Tadina inden teh progresnya paling lami di genep sasihan. Dugi terima kunci teh. Soalnya tiasa custom layout bagian dalam Kang. Lawas teh eta. Yang bisa request. Ieu salah satu unit anu nuju di progres. Piun lagi kota Bandung salah katinggal pisan. Komo katinggal pisan ieu mah. Aya stadion GBLA, Masjid Apung. Ieu ge tiasa ditinggal piuna. Tadi itu Kang. Tuh piuna ge katinggal ieu teh. Terus aya roster. Oh paling dia katinggal pisan mah. Roster tos aya. Tuh ka kota ge teh katinggal. Stadion GBLA, Masjid Al Jabar. Oh iya Hafiz Quran teh paling dia geuning Kang. Oh. Tetep teuing. Nah itu Masjid Al Jabar tinggal di dia teh. Wah, lawas pisan mohon. Teh paling sakitu Pak Ani. Sakitu paling. Moal aya nu tiasa didugikeun deui. Mohon. Ya sakitu wae ka ibu, bapak, teteh, akang nu ningal video ieu. Oh, atos. Atos siga bade nu didugikeun deui. Atos cakap. Selling point moal dibahas. Atos kan tadi Tos katinggal Hararejo sadayana ge ieu teh. Piuna gunung, Piuna gunung, pinggir jalan. pinggir jalan. Da janten mun dicarioskeun mah moal saep 2 jam ieu teh gitu. Mohon. Janten informasi nu tiasa didugikeun ku abdi mung sakitu, mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Amin. Sareng ngabantos ka ibu, bapak, teteh, akang nu milarian bumi di wilayah Kota Bandung, tepatnya di Bandung Timur, daerah Ujung Berung. Ujung Berung. Masih Masih kota Bandung Timur. ya sakitu panginten supados teu seueuting carios. Hatur nuhun sateajana. Napangkeun abdi Danu. Abiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.